billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daiman bini'amihi ala khalqihi alladzi jarat bihil maqadiru bi qudratihi alladzi yugriku awliya'ahu fi biharil ma'arifi liwahdatihi wa ahadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ihwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law jaa qailun la ilaha illallah biqurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khotaman halaqah riyadhah khalwat dari berbagai tempat anu rawuh di haflah al mubarakah atuh sesepuh sadayana, para masyayikh, para muallim, para murabbi, para asatidah, para mubaligh, reng-rengan, panitia, bapak-bapak TNI, bapak-bapak kepolisian, anu sami-sami rawuh di koramilna, di kapolsekna, anu sami-sami. Wabil aula sahibul wilayah, bapakku anu perantos nyarengan sareng pribadi sasarengan di bumi sahibul hajat, ayeuna sareng di dieu sadayana we nu rawuh di haflah mubarakah, para jamaah sadayana, dakirin dakirat, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Daramang bapak ibu sadaya, alhamdulillah mangga urang jantenkeun mahalul ihdar ngadamel wasilah dina haflah mubarakah kangge makosid sadayana. Mudah-mudahan sadayana aya dina tambih-tambih barokah yuswa, barokah sehatna, sehat jasmanina, sehat rohanina, sehat ekonomina, kalayan barokah ibadah taat dzikir syukur ka Allah Subhanahu wa taala, barokah keluarga sadayana sakinah mawaddah warahmah, barokah dipaparin pangaturan ku Allah, putra putri cucu cicit duriyah anu soleh solihah, maslahat manfaat kamarantena, maslahat manfaat kami agama bangsa sareng nagarana. Hasalallahu maqasidana wa hawaijana min umurid dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya acara temana panginten name ka kuping talqin dzikir laras ieu teh panitia maksa diajar mayunkeun salira ka Allah ngalangkungan dzikrullahi akbar, kalimah inti dalam Al-Quran, kalimah inti nu aya dina Injil, inti nu aya dina Jabur, inti nu aya dina Taurat, bahkan inti suhuf Ibrahim sareng Musa, suhuf Nabi Idris, semuanya adalah inti kalimahnya adalah la ilaha. Bahkan sing janten ruh sakabeh ibadah,
ruh sakabeh ibadah mahdo, ibadah goir mahdo. Karena eta esensina, eta psikologina, sareng eta nu dianterkeun kurasa generasio hamba di hadapan Allah. Insya Allah selama hamba berlandas karena eta kalimah di dunia di akhiratna da eta kalimah dinamian oge kalimah an-najah, kalimah keselamatan. Mudah-mudahan nurawuh dihaplah mubarokah sadayana kenging panghaturan ketetapan ti Allah barokah salamet dunia sareng akhiratna. Amin. Abadi nu diabadikeun ku Allah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namu wa nahnu insyaallah taala minal amin. Bihanub asul insyaallah taala minal amin. Mudah-mudahan eta namina dikir sir atau napi dikir ruh atau napi dikir qalbu. Insyaallah tatkala jalmi aya elingan eta maka dipandang Allah hidup, dipandang Rasul hidup. Sakumaha pidawuh Kangjeng Nabi, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan jalmi nu eling ka Allah dina qalbuna, dina jiwana sareng jalmi nu teu eling. Perumpamaana sapertos jalmi anu hirup sareng nu maot. Jadi atuh panginten pami ditelusuri urang sanajan jag-jag belejag olahraga sakitu hebatna, emam sakitu rewogna, sanes kanten tanaga dipasiar kekuatan, tapi hate lali ka Allah. Maka dihukumi seakan-akan dipandang agama mah nya jelema maot seperti naon anu ku melenang di alam dunia jalan ka ditu ka dieu tapi kaya-kaya bangke. Mudah-mudahan urang etan ditanamkeun dina jiwa urang singkat sangat dina abadina rahmat Allah. Amin. Dina abadina ridho Allah, dina abadina ampunan Gusti Allah. Bihaqi la ilaha, karena tatkala hamba nyandar ka Allah ku ruhna dengan penuh penghayatan jiwana rasa kumerem mung Allah nyalira tujuanna, mung Allah nyalira nu diyakini nu nyarengan gerak jeung calikna, maka pada saat itu pun juga itu hamba biha yartakil abdu ila hadratil qudsi. Tatkala hamba mengucapkan la ilaha illallah, ruhna hirup eling ka Allah, maka terangkatlah sampai ke hadirat Allah. Maka teras Bapak diamalkeun biha kalayan lisana ngucapkeun la ilaha tuluy ruhna hirup. Cocok antara ucapan jeung ingetan, ruhna hirup. Maka dina waktu itu pun wa yatalaqul ilman laduni minal aliyil a'la. Pada saat itu pun juga Bapak sedang menerima pendidikan yang langsung yang tidak ada hijab tirai dari Sang Pencipta kepada Bapak, ruh Bapak. Itulah kalimah inti tauhid, inti takwa, inti keselamatan, yaitu kalimah la ilaha lamun hirup nuruhna di jero gitu. Tapi salah kita acan hidup mah dina manahna acan hirup anjeun kadang-kadang ngucapkeun la ilaha kaifa taqulu la ilaha kunaon anjeun ngucapkeun la ilaha illallah tapi dina hate anjeun wa fi qalbika kam ilahin, tapi dina jiwa anjeun beberapa pangeran terus ngajadikeun berhala dina diri anjeun. Maka pengikis berhala-berhala dalam ruh jiwa ketauhidan urang teu aya deui eta efektif kalayan hidupkan teras cenah ku Bapak di mana wae keur kumaha wae libatkeun Allah dina sagala gerak jeung calik Bapak. Insyaallah pada saat itu pun juga akan datang hadir bahwa Bapak akan dijadikan oleh Allah zakarun hurun, yaitu seorang hamba ataupun laki-laki yang merdeka di hadapan Allah. Tatkala merdeka teh merdeka nu sanyana mah nyaeta hate teu ngabalir ti salian ti Gusti Allah. Itulah kemerdekaan yang hakiki yang akan menghantarkan kepada
surga dunia dan surga akhirat. Salami urang disarengan jiwa urang ku Allah, maka sudah mendapatkan yaitu surga dunia. Dunia naon? Surga ma'arif. Surga ma'arif itu jadi surga ma'rifat di dunia. Jadi gawe dah hatena fi'lul qalbi ma'rifatullah, gawe hate ma'rifatullah, maka kunaon eta gawe ma'rifatullah bi kuati dikrillah, ku kakuatan dikir ka Gusti Allah cenah ka mana wae insyaallah. Maka tatkala bapak nuju di sawah, tatkala bapak nuju di kebon, tatkala bapak nuju aktivitas naon bae, maka dikir hopi eta hirupkeun, maka akan masuk sekumaha kategori anu dilebetkeun dina kitab Miftahus Sudur ku Hadratus Syekh Pangresa Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu, di dinya dilebetkeun qalbuka ma'a rabbika. Qalbuka hati bapak, hati ibu, ma'a rabbika sareng pangeran bapak dimanapun bapak berada. Wa rabbuka ma'aka sareng pangeran bapak sareng bapak dimanapun bapak berada. Palaisa baidan an kan henteu jauh ti bapak, bahkan henteu jauh nanti bapak teh, bahkan jeung urat nadi bapak atanapi ibu wae masih dekat Allah. Sabab naon? Matak disebat Allah nangkung dekat. Sabab pemilik dia, pencipta dia. Lamun urang mah sebatas uninga tapi henteu ngamilikan man manfaat jeung madorot. Ari Allah nu maha maparin, nu maha memiliki, nu maha menentukan. Sadeukeut-deuketna ibu jeung bapak, istri sareng suami, maka moal ngaleuwihan deuketna bapak sareng Allah, caketna ibu sareng Allah. Naon margina? Margi sadeukeut-deuketna bapak sareng ibu, suami sareng istri tetap rahasia bersitan hati suami tidak akan mampu terdeteksi oleh bapak oleh ibu. Bersitan hati sang istri naonana dina hatena dina rasana kan tenan moal kauninga hakikatna ku bapa, maka tetep tah tuju mah ngarah urang teu sia-sia mayun ka Allah nyaeta nyembah teh urang mah kanu maha uninga. Jadi berbuat kebenaran tatkala ada yang pro dan kontra kumaha wae oke, da yakin itu kebenaran yang datang dari Allah, kebenaran datang dari Rasulullah, insyaallah da Allah maha uninga. Naon bersitan hati bapak yang terdalam pun Allah maha uninga. Alimul ghaibi wasyahada, dat anu maha uninga anu nyumput sareng nu nemra saha Allah. La ilaha kadinya bager didinya sok. Bahkan kaditu nama fidauh Allah, pesan ti Allah ulah rek nuturkeun ka jalma-jalma nu poho ka Allah. Sabab naon? Teu matak nguntungkeun dunia, teu matak nguntungkeun akhirat. Ku ayana urang diajar dikir ieu, mudah-mudahan urang kalebet anu nuturkeun hamba-hamba anu teras manaja nyarak uih ka Allah. Sakumaha fidauh Allah, wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sok bager tuturkeun jalana jalma anu balik ka Allah, para anbiya wal mursalin, syuhada wal mujahidin, sadayana eta tos kategori lebet masuk uih ka hadirat Allah. Maka tuturkeun ku urang, maka daka Allah akhirna bermuarana segala sesuatu. Mana aktivitas mah bade di kantor, bade di sawah, bade janten naon bae ge, bade janten pengusaha mangga, bade janten penguasa mangga, bade janten petani mangga, bade janten supir Grab mangga, bade janten naon bae ge mangga bager. Tah raihlah ieu, raihlah ngarah urang sukses abadi. Dan yang kedua adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bade nenek, bade aki-aki, bade pemuda, bade pemudi, tetap walaupun dia tidak tercatat sebagai pahlawan, tidak tercatat sebagai pemberi kontribusi, padahal dia adalah pemberi kontribusi yang sangat dahsyat tak terhingga. Karena apa? Karena masih keneh ngucapkeun la ilaha illallah, dalam teu aya nu ngucapkeun la ilaha illallah dunia lagi atosan. Jadi bapak itu adalah pemberi kontribusi. Orang itu mau iman ataupun tidak iman, sedang berjalan di muka bumi, sukses ataupun sehebat apapun, ada andil, yaitu bapak dan ibu. Karena naon?
masih keneh hujan turun, masih keneh ikan hidup di lautan, masih keneh naon pepohonan masih keneh jadi, sagala-galana masih keneh dilungsurkeun ku Allah. Itulah jasa mulia yang Allah catat, yaitu orang-orang yang selalu mentauhidkan Allah. Yaitulah hamba yang abdun wahidun, hamba yang mentauhidkan Allah, memberi kontribusi yang sangat dahsyat bagi semesta alam ini. Mudah-mudahan kategori eta diaturkeun ka Bapak Ibu abdi sadaya, amin. Ku Allah diaturkeun da teu aya kanikmatan nu langkung agung iwal nikmat di mana urang sareng-sareng nu gaduhna, di mana wae karasa nikmatna kanyaah Allah karasa. Dah eta bager. So, kadituna diimplementasikeun ku Bapak Ibu bade ibadah ngalangkungan salat, bade ngalangkungan puasa, bade ngalangkungan umroh, bade ngalangkungan ibadah haji, bade ngalangkungan sedekah jariyah, amar ma'ruf nahil munkar, bisa bermakna dan berartinya tatkala ruhnya selalu melibatkan ka Allah, selalu melibatkan hidup hatinya mengingat Gusti Allah. Itulah berarti dan bermakna. Tatkala tidak melibatkan Allah segala-galanya dalam jiwa kita, ibadah apapun kadang-kadang hanya kering kerontang hatinya, maka tidak berarti dan bermakna. Walaupun urang nuju di payunun Ka'bah, sholat 5 waktu misalnya di payunun Ka'bah urang, maka di surah Al-Anfal ayat ke-35 kan Allah midawukeun, maka nasolatuhum indal baiti illa muka'ahu wa tasdiyah. Teu sarolat anjeun kabeh di payunun Ka'bah. Kajen teuing anjeun sababaraha kali acong-acongan, tapi ari hate anjeun lali ka Allah. Lirik ibarat naon jalmi nukur sebatas keprok jeung heheotan. Jadi luar biasa. Mangga tatkala Bapak ibadah di mana wae nuju mahdoh atau pagaweer mahdoh ari hate aktif ka anjeunna mah tetap wae aya arti. Maka kumarin itu ieu kalimah dikir jahar, dikir hopi, teraskeun batur. Insyaallah makna-makna segala bentuk ibadah akan ada artinya dalam jiwa Bapak dan Ibu. Baturkeun di Arafah, Ibu da hoyongna ka bina-bina, cita hoyong ka Mekah, tapi dalah kumaha geuning kulak canggeung bangjang diri keur kaayaan serba salah, serba hilap, serba kirang. Tapi cita-cita Ibu moal dimomorekeun ku Allah. Ngan di samping itu secara syariat dalam bertorikot, dalam bermarifat, aktifkeun ruh ieuna sing kumerep hirup ngetegat hatena mayun ka Allah. Keur tawaf, keur Arafah, wukuful qalbi ma Allah, wukufkeun we, reureuhkeun hatena. Tuluy hirupkeun eling ka Allah. Insyaallah walaupun di muka bumi Ibu mah nuju di Sukabumi, ari wargi Ibu nuju di Arafah, tapi insya Allah dimensi ruhna semuanya adsaduhum fil ardi, jasad nama rupa-rupa ain di Indonesia anu di Mekah, tapi ruh nama semuanya adalah sudah tahtal arsi wa arwahuhum tahtal arsi, bahkan wa arwahuhum fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir, bahkan ruh-ruhna jalmin wareling ka Allah mah hakikatna di sisi Allah anu maha kawasa. Ya Allah haturkeun dugi ka mana? Sing dugi karaos ku jiwa urang, ngaleketeuina jiwa urang, di mana disebat jenengan Allah, ku diri urang atanapi ku batur. Da Allah tos mihaturkeun pidawuhna kangge urang sadayana, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mestina jalmi-jalmi anu iman sejati di mana disebat jenengan Allah ku dirina atanapi ku batur, wazilat qulubuhum, ngageter ngaleketei jiwana, merasa asa diri seueur dosa, merasa diri dipikanya teras ku anjeunna, merasa diri padahar cipruk kunoda jeung dosa, tapi Allah deudeuh wae nyaah wae ka abdi. Ya Allah, padahal berapa banyak dosa maksiat yang telah kami lakukan, tapi Allah tetep nyaah wae ka abdi sadayana. Buktina urang bisa keneh ngarokok, bisa keneh eueut, bisa keneh emam, bisa keneh ngobrol, deudeuhna Allah nu henteu putus-putus ka urang. Ya Latif, ya Latif, cur lisan urang hate mah saha anu kagungan gelar Latif teh saha? Allah. Ya Rahman, ya Rahim, saha nu kagungan gelar sifat Rahman Rahim teh? Allah. Jadi kacanak teras terlibat. Maka
sadayana ibadah teh rupi-rupi kan, rupi-rupi ngaranna, rupi-rupi bentukna. Ya, pal ibadatu tatanawa, ibadah teh rupi-rupi, aya salat, aya puasa, bentukna rupina beda, gerakna ge beda kadang-kadang. Tapi wal madkuru anu dituju ku sakabeh ibadah anu rupa-rupa, nu dituju ku salat, nu dituju ku ibadah haji, nu dituju ku puasa, wahidun hiji. Saha nu hiji teh Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ibadatu tatanawwa, ibadah rupa-rupa warnana, tapi wal madkuru wahidun, hiji nu dituju. Sakitu paminten mudah-mudahan ieu cariosan pribados sing manfaat kangge pribados, manfaat kangge sadayana kalayan mahalul ihdor, sadayana maqasid nu aya di dieu, mudah-mudahan ku Allah dikabul doana, termasuk petanina sing marukti, amin. Pedagangna terasing langkung barokah, ical galihna, tambih-tambih untungna. Kalayan para penitia di dieu sadayana, para penyelenggara manakiban anu ti mana daerah ti mana-mana, insyaallah ieu sadayana nuju ngabuktoskeun sasarengan sareng dulurna, insyaallah ieu kempelan urang sadayana kalebet kempelan anu sakumaha disabdakeun ku Rasulullah anu janten ciri kengna iuh-iuh di alam kalanggengan engke, amin. Iuh-iuh teh naon? Pitulung ti Allah. Maka anu naon? Anu ijtima'a alaihi wa tafarraqa alaihi, di antawis anu 7 golongannya. Mudah-mudahan ieu sadayana nuju kenging eta, amin. Nyaeta nu pendak karena Allah, papisahna ge karena Allah. Piduana abdi ti dieu bade teras ka Garut, panginten mudah-mudahan doa sadayana, keikhlasan kemuliaan sadayana, mudah-mudahan nyarengan pribados dina kabarokahan keselamatan Allah diaturkeun, amin. Atuh pribados yang ngadoakeun ka Bapak Ibu sadayana, mudah-mudahan selalu berkah selamat sukses abadi. Kalayan mudah-mudahan abdi tos tepang ngalangkungan pangulem Pak Anas sareng anu sanes-sanesna di dieu panitia tepang di dieu bari maksad karena Allah, ditepangkeun nikmat ka bina-bina, tepang jeung dulur sili wasiatan, sili elingan kalayan hapunten nya ka para al-mukarramin sanesnya blok ka lautnya ka gunung ka dieu mah abi mah ngabuktoskeun dulurna we jeung dulurna kitu nuju cili tepangan mangga diantos bapak ge ka pamijahan, ibu ge ka pamijahan, diantos dengan senang hati. Aya abdi teh aya abdi lebet aya majelisna Sabilul Muhtadin ditu mangga teu kenging asa-asa teu kenging ragu-ragu gitu, abi kitu ti Sukabumi ti Kalapanunggal, ya Kalapanunggal ras datos dulur jeung dulur. Mudah-mudahan duduluran urang dugi ka surga Allah, amin. Sehingga orang tepang di dieu dina kamuliaan, tepang di surga Allah bari pinuh ku kamuliaan anu abadi kareng ngalangkungan eta. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.